Bahasa Sunda Level 2 Mikawawuh Kaulinan Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, sate acana, hayu sasarangan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayeuna urang bade diajar mikawawuh kaulinan tradisional. Nah, sekarang kita belajar mengenal permainan tradisional. Coba tingali gambar nu kahiji. Coba lihat gambar yang pertama. Aya nu apal ieu kaulinan naon? Ada yang tahu ini permainan apa? Nah, bener, ieu kaulinan tradisional anu namina congklak. Nah, benar, ini permainan tradisional yang bernama congklak. Congklak nyaeta kaulinan anu ngagunakeun alat sapertos nu aya dina gambar di luhur. Congklak yaitu permainan yang menggunakan alat seperti pada gambar di atas. Congklak dimainkan ku dua orang. Congklak dimainkan oleh dua orang. Ayeuna coba tingali gambar nomor 2. Sekarang coba lihat gambar nomor 2. Gambar kedua nyaeta gambar kaulinan namina bekeun. Gambar kedua yaitu gambar permainan bernama bekel. Bekeun nyaeta kaulinan nu ngagunakeun alat sapertos nu aya dina gambar. Bekel yaitu permainan yang menggunakan alat seperti yang ada pada gambar. Bekeun bisa dimainkan ku dua orang atanapi seueuran. Bekel dimainkan oleh dua orang atau banyak. Coba tingali gambar nu katilu. Coba lihat gambar yang ketiga. Gambar katilu nyaeta gambar kaulinan egrang. Gambar ketiga yaitu gambar permainan egrang. Egrang kaulinan nu ngagunakeun alat sapertos nu aya dina gambar. Egrang permainan yang menggunakan alat seperti yang ada pada gambar. Egrang dijieunna tina awi. Egrang dibuatnya dari bambu. Ayeuna tingali deui gambar nu kaopat. Sekarang lihat lagi gambar pada nomor 4. Gambar nu kaopat nyaeta gambar kaulinan sondah. Gambar keempat yaitu gambar permainan sondah. Cara mainkeun sondah nyaeta kudu ngagambar heula pola tina kapur atawa kenteng anu peupeus. Cara memainkan sondah yaitu harus menggambar dulu pola dengan kapur atau genteng yang pecah. Polana tiasa ditingali sapertos nu aya dina gambar. Polanya bisa dilihat seperti yang ada pada gambar. Selain mikawawuh kaulinan, aya oge cara sate acan kaulinan dimulai. Selain mengenal permainan, ada juga cara sebelum permainan dimulai. Tingali gambar nu kalima. Lihat gambar yang kelima. Gambar kalima nunjukkeun cara sate acan kaulinan dimulai nu namina suten. Gambar kelima menunjukkan cara sebelum permainan dimulai yang bernama suit. Suten cara ngalakukeunna nyaeta nunjukkeun ramo jempol, ramo panunjuk, jeung cinggir. Suit cara melakukannya yaitu menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari kelingking. Suten dilakukeun supados nangtukeun saha nu menang jeung saha nu eleh. Suit dilakukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Selain ti suten, aya deui namina hompimpah, sapertos nu aya dina gambar nu kagenep. Selain dari suit, ada lagi yang namanya hompimpah seperti yang ada pada gambar nomor 6. Hompimpah oge dilakukeun sate acan kaulinan dimulai. Hompimpah juga dilakukan sebelum permainan dimulai. Hompimpah oge dilakukeun supados nangtukeun nu menang jeung nu eleh. Hompimpah juga dilakukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hompimpah dilakukeun sapertos nu aya dina gambar. Hompimpah dilakukan seperti yang ada pada gambar. Nah, dicekapkeun sakieu pangajaran dina dinten ayeuna ngeunaan kaulinan tradisional. Nah, dicukupkan sekian pelajaran hari ini mengenai permainan tradisional. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.